Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kanu dipika hormat Ibu Cucu salaku guru basa Sunda sareng rarencengan anu kusim kuring dipikareus. Sumangga urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan rahmat, taufik, hidayahna ka urang sadaya. Nampangkeun simkuring Siti Aida Rahma ti kelas 8 sareng genep. Di dieu simkuring baris ngadugikeun biantara anu temana bulan basa. Sasi basa Sunda dibentuk tina sumanget ngahudangkeun jeung kasadaran kana pentingna persatuan. Anu luyu jeung eusi salah sahiji Sumpah Pemuda 28. Ku kituna hayu urang hurungkeun sumanget anu aya dina diri urang babarengan salaku modal pikeun ngalereskeun kamanusaan urang anu geuring akibat pandemi COVID-19. Sareng ngalereskeun kahirupan sosial sareng politik urang anu kaancam ku politik identitas. Ku alutan eta ngaliwatan mieling bulan basa ieu, urang diilhamkeun pikeun hudang babarengan. Bangkit tina ancaman akibat tina politik identitas. Mudah-mudahan urang tiasa mulang deui janten manusa anu sehat secara psikologis sareng jasmani supados tiasa neuraskeun proses pangwangunan nasional sareng negara sareng siap ngabageukkeun taun politik 2024. Amin. Sakitu biantara simkuring ngeunaan bulan basa. Hampunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.